Assalamualaikum teman-teman. Kumaha damang? Semoga kalian sehat selalu ya dan diberi perlindungan oleh Allah. Ayeuna urang diajar bahasa Sunda sareng Bu Syarah. Sate acan diajar urang kedah ngedoa heula. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Teman-teman, kamari arurang atos diajar inohong ti mancanagara istilah transportasi jeung ngalemeskeun kalimah. Ayeuna arurang diajar mikawanoh inohong dalang pangajaran 3 bahasa Sunda kelas genep. Di Jawa Barat aya dalang anu terkenal nyaeta Asep Sunandar Sunarya. Asep Sunandar Sunarya adalah tokoh dalang dari Giriharja. Lahir pada tanggal 5 Mei 1955 di Bandung. Beliau meninggal di Bandung pada tanggal 31 Maret 2014 pada usianya 58 tahun. Nama kecil beliau adalah Asep Sukana. Nah, ia adalah Asep Sunandar Sunarya, yaitu dalang yang terkenal di Jawa Barat. Nah, teman-teman kita lanjut ya. Di sini ada teks narasi tentang Asep Sunandar Sunarya. Mari teman-teman simak ya. Asep Sunandar Sunarya, dalang beken tur keren ti Giriharja. Siga geus teu birek deui kanu ngaran Asep Sunandar Sunarya. Utama kanu resep lalajo wayang, boh dina radio atawa dina televisi, malahan dina kaset. Asep Sunandar Sunarya teh kaasup dalang tenar, ka masyhur, ka aun-aun, ka wentar, ka janat pria. Ieu dalang sohor teh lahir di Jelekong, Kabupaten Bandung, dina kaping 5 Mei 1855. Dalang wayang golek purwa kerletik mah ngaranna lain Asep Sunandar Sunarya, tapi Asep Sukana. Diletik Asep Sunandar Sunarya cicing jeung emangna jaja nepi ka lulus SMP. Mimiti diajar ngadalang guguru ka bapana sorangan nyaeta Abeng Sunarya dina tahun 1868. Dina tahun 1870 Asep Sunandar Sunarya jadi dalang. 2 tahun ti harita Asep ngagondol ijazah kursus padalangan di Yayasan Padalangan Jawa Barat. Tahun 1878 jeung tahun 1880 manehna ngagondol juara kahiji dina Dino Jakrama atau perlombaan padalangan se-Jawa Barat nu diayakeun ku Yayasan Padalangan Pusat Jawa Barat dina tahun 1885. Asep Sunandar Sunarya ngagondol bokor kancana astagina salaku rombongan pinilih sa-Jawa Barat. Nah, Asep Sunandar Sunarya tapis pisan dina ngigelkeun sakabeh tokoh wayang saperti ngigelkeun Kresna, Arjuna, Bima, jeung Gatotkaca. Nah, jadi tampaknya sudah tidak asing lagi dengan nama Asep Sunandar Sunarya, terutama bagi yang suka menonton wayang, baik di radio atau di televisi, bahkan di kaset. Asep Sunandar Sunarya itu termasuk dalang terkenal, termasyhur kemana-mana. Dalang tersohor ini dilahirkan di Jelekong, Kabupaten Bandung, pada tanggal 5 Mei 1955. Dalang wayang golek pertama sewaktu kecil namanya bukan Asep Sunandar Sunarya, tapi Asep Sukana. Semenjak kecil Asep Sunandar Sunarya tinggal dengan pamannya Jaja hingga lulus SMP.
mulai belajar mendalang berguru pada ayahnya sendiri, yaitu Abeng Sunarya pada tahun 1968. Nah, pada tahun 1970 Asep Sunandar Sunarya menjadi dalang. 2 tahun kemudian Asep menggondol ijazah atau mendapatkan ijazah kursus pedalangan dari Yayasan Pedalangan Jawa Barat. Lalu pada tahun 1979 dan tahun 1980 beliau mendapatkan juara pertama dalam Binojakrama atau perlombaan pedalangan se-Jawa Barat yang diadakan oleh Yayasan Pedalangan Pusat Jawa Barat. Pada tahun 1985 Asep Sunandar Sunarya mendapatkan Bokor Kancana Astagina selaku rombongan pinilih se-Jawa Barat. Asep Sunandar Sunarya terampil memainkan semua tokoh wayang seperti memainkan Kresna, Arjuna, Bima, dan Gatot Kaca. Utamana mah dina mintonkeun jeung ngigelkeun panakawan nyaeta Semar, Cepot, Udel, jeung Gareng. Dina lebah dieu pisan Asep Sunandar Sunarya bisa magunemkeun tokoh panakawan atawa ngigelkeun lamun eta tokoh teh keur tarung ngalawan para raksasa. Dina cara magunemkeun hiji tokoh estu Asep masok nyelipkeun papatah falsafah hirup atawa ajaran agama Islam. Mematak narik hate mah lamun manehna geus ngigelkeun rahwana atawa para buta, Gatot Kaca, Narahyana, jeung wayang sejena. Sagala pepatah hirup nu aya hubunganana jeung agama Islam ku Asep pasti dipedar tur dicontohkeun. Kalakuan anu hade buahna bakal hade. Sebalikna kalakuan goreng pasti bakal mawa goreng karena kahirupan hiji tokoh nu keur digelkeunana. Dina pidangan awal Asep Sunandar Sunarya sok mintonkeun jeung ngigelkeun tokoh wayang maktal nu ngaganti emban gelis kalawan pinuh ku daya tarik, namun ngagambarkeun peperangan upamana wae antara panakawan jeung para raksasa. Asep mah estu kreatif pisan ngahijikeun antara trik-trik gerakan silat, sandiwara, atawa pelem anu aya dina layar televisi. Lianti eta Asep oge kreatif dina ngaramu garapan ku cara niru garapan wayang kulit purwa, utamana dina ibingan, perang, atawa pamirigna ku modal bakat, pengalaman jeung karanca geanana manehna jadi dalang nu kasohor, malahan lain keur kalangan kolot hungkul. Asep mah jadi dalang eta teh dalah budak anu kakara nolol ge geus arapeulun ka dalang Asep Sunandar Sunarya mah. Sohorna Asep Sunandar Sunarya teh lain ngan di urang wungkul, tapi geus ngambah ka mancanegara seperti ka Prancis, Amerika Serikat, Jerman, jeung sajabana. Manehna jadi dalang ka meumut keur masyarakat Jawa Barat jeung Banten. Rata-rata manggung 15 kali sabulanna. Lingkung seni anu dipingpingna dingarana Giri Harjatilu. Rupa-rupa pangajen nu katarima ku Asep diantaranana ti Gubernur Jawa Barat jeung ti Presiden Republik Indonesia pada tahun 1885. Malah ti pamarentah Prancis dileler ku besar alias profesor dina widang padalangan. Kiwari pasna dina kaping 31 Maret tahun 2014 Asep Sunandar Sunarya parantos mulih ka Kalagengan ninggalkeun urang sararea nu mika cinta ka anjeunna. Jadi utamanya Asep Sunandar Sunarya ini bisa memainkan punakawan yaitu Semar, Cepot, Udel, dan Gareng. Dalam hal ini Asep Sunandar Sunarya bisa membawakan percakapan tokoh punakawan atau memainkannya jika tokoh tersebut bertarung melawan para raksasa. Dalam membawakan percakapan satu tokoh, Asep suka menyelipkan pepatah
falsafah hidup atau ajaran agama Islam yang membuat hati terpesona. Jika beliau sudah memainkan Rahmawana atau para raksasa, Gatot Kaca, Narayana, dan wayang lainnya, segala pepatah hidup yang ada hubungannya dengan agama Islam oleh Asep pasti dibahas dan dicontohkan. Perbuatan yang baik, buahnya akan baik juga. Sebaliknya, perbuatan yang jelek pasti akan membawa kejelekan dalam kehidupan tokoh yang sedang dimainkannya. Dalam pertunjukan awal, Asep Sunandar Sunarya suka mempertunjukkan dan memainkan tokoh wayang Maktal yang menggantikan emban cantik dengan penuh daya tarik. Jika menggambarkan peperangan, misalnya saja antara Punakawan dengan para raksasa, Asep kreatif sekali menyatukan antara trik-trik gerakan silat, sandiwara, atau film yang ada di layar televisi. Selain itu, Asep juga kreatif dalam meramu garapan dengan cara meniru garapan wayang kulit Purwa, terutama dalam ibingan, perang, dan pengiringnya. Dengan modal bakat, pengalaman, jeung keterampilanna, beliau menjadi dalang. Ya, tersohornya Asep Sunandar Sunarya bukan hanya di kalangan kita saja, melainkan sudah terkenal ke mancanegara, seperti ke Prancis, Amerika Serikat, Jerman, dan sebagainya. Dia menjadi dalang kesayangan untuk masyarakat Jawa Barat dan Banten. Rata-rata manggung 15 kali dalam sebulan. Lingkung seni yang dipimpinnya dinamai Giri Harja III. Macam-macam penghargaan yang diterima oleh Asep diantaranya dari Gubernur Jawa Barat dan Presiden Republik Indonesia. Bahkan dari pemerintah Prancis diberi gelar guru besar alias profesor dalam bidang pedalangan. Sekarang, tepatnya pada tanggal 31 Maret 2014, Asep Sunandar Sunarya sudah pulang ke pangkuan Allah, meninggalkan kita semua yang sangat mencintainya. Nah, teman-teman, pek jawab pertanyaan berikut ieu nya. Nah, di dieu nomor hiji. Teman-teman bisa menjawabnya dan menulis pertanyaannya kembali pada buku tulis bahasa Sunda ya. Nomor hiji, naon tema wacana di luhur? Inohong dalang. Nomor 2, saha Ari Asep Sunandar Sunarya? Dalang beken tur keren ti Giri Harja. Nomor 3, ti saha Asep mimiti diajar ngawayangnya teh? Ti bapakna nyaeta Abeng Sunarya. Lanjut ke nomor 4. Kumaha kahirupan Asep Sunandar Sunarya waktu kerletik? Kerletik ngaranna Asep Sukana. Asep cicing di Mangna jaja nepi ka lulus SMP. Nah, pada saat kecil juga Asep sudah belajar mendalang. Nomor 5, saha bae balad ti Pandawa teh? Balad Pandawa eta aya Kresna, Arjuna, jeung Bima, jeung Gatot Kaca. Nah, teman-teman, pembelajaran sudah selesai. Hatur nuhun sadayana. Alhamdulillah, pembelajaran sudah selesai. Hayu, urang ngadoa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum.